Jadi memang Pak Bupati mengajak semua elemen masyarakat Kabupaten Garut kanggo ngawangun ieu kabupaten teh ngagaduhan kapahetan, ngagaduhan hiji komitmen. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra saya Duraban nu jauh di Tilburan Doang di Padestaan anu dubung seperkenas di Lembur Matu Banjar Karang Pamindahan. Kasugi kanca mitra sadaya kumaha daramang sarehat sadayana insyaallah sehat. Tidak danget anu ayeuna kanca mitra sadaya baris di Candak ameng ka salah sawios kawasan wisata bukaan nu aya di salah sawios wewengkon di Kecamatan Samarang. Aya di antawis perbatasan Garut sareng Kabupaten Bandung. Tapi kalebet ageungna ieu wewengkon aya di Kabupaten Garut. Kauninga di palih ditu aya seratan Puncak Parabon. Mojang jejak anu garagah akang teh nu sorleh ma bapa nu waluyan niake anu jalembar rezeki paranjang yuswa. Ieu parantos di pijakan kahiji bade ka Puncak Parabon. Cobi kenalkeun heula ieu sareng si Akang anu ngageugeuh jalan. Ngalangkung di portal. Di portal. Sabaraha portalna itu? Rp5.000, Pak. Nah, Rp5.000. Ieu teh kanggo kas desa. Lebetna ka desa? Lebet ka desa. Nah, jadi ieu salah sawios desa wisata. Lebetna desa naon teh? Bumdes Lebet Desa Sukalaksana, Kang. Desa Sukalaksana janten salah sawios destinasi wisata nu aya di Desa Sukalaksana disebatna Puncak Parabon. Ieu teh anu kadua, Kang. Kedua, Mun anu pertama mah tos gaduh Di? penginapan di desa Caket Desa. Cakep desa. Nya penginapanna namina Saung Ciburial. Saung Ciburial nu di ka wisata itunya. Mohon. Desa wisata Ciburial teh Iya, kesaminya. sami. Kang, ti iraha ieu di Puncak Parabon teh di kawitan seueur nu dararang ka dieu. Di tos majeng kana tilu sasihan lah. Tilu sasi. Lumayan cuma teu acan pati seueur, Kang. Margi. Kan nuju PSBB. Oh, salah sawios kendalana memang nuju pandemi kok. Nyunkeun Widi, teman-teman, abah nuju ngawaos ngawangko ngabas artos nu atos-atos di Puncak Parabon. Sakedap pada ninggal kaluhur. Mangga. Bukan ceminter sadaya dur abah sakali deui naon margi 20 hiji tangga nembe satengahna. Penasaran saya ngalampah huruf eta si Puncak Parabon. Kan ceminter sadaya sakali deui ieu saya di Puncak Parabon. Tempat niiskeun pikir, ngoyagkeun akal, mikiran naon we di dieu cenghar. Ngan hiji pama ulah mikiran hutang. Margi mikiran hutang mah najan kumaha we di dieu anger, da hutang mah lain kudu dipikiran, kudu dibayar. Terus teh kan semiter sadaya upami ningal ka paling pengker ka paling bitu. Kan samitra sadaya tos tiasa ngadeskripsikeun atanapi ngajabarkeun santeuna oge bakal aya rasa. Rasa anu dimaksud naon? Nyaeta rasa waas. Rusras jika ditu teh. Kau mau ngagajleng maka ditu. Rasna teh naon? Lep begitu. Eueuh. Takan samitra sadaya perlu kauninga eta nu dipali ditu eta Pusat Konservasi Elang Kamojang Pekek. Janten didinya aya penangkaran elang. Margi salah sawios kawasan ieu ngarupikeun kawasan tempat kanggo berselancarna atanapi hiber ngapung-ngapung ngawang-ngawang. Elang-elang nu ditangkarkeun. Nah, disebutna Pusat Konservasi Elang Kamojang Pekek. Itu tuh dipali ditu tuh. Upami teras kaluhur kan sampai teras sadaya eta ngabrusna ka ditu ka Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Nah, jadi titik koordinat perbatasan Garut Bandung teh palih ditu. Di luhur oge aya salah sawios aset
anu dikelola ngarupikeun pusat panas bumi. Jadi aya pertambangan panas bumi penghasil energi listrik di ditu teh. Kan kami terus tadi nyanggemkeun kopi seperti disangkeun tadi, kawasan dia memang kawasan perkebunan kopi. Oke. Diantawis ieu buktosna. Masih kena hejo terus aya oge nu koneng hartosna ieu kopi sakedap deui tiasa dipanen. Terus tegiat hayang ngopi, mending ngopi. Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu. Nah, iya men, kopi Garut anu bener teh men. Kopi Garut teh. Dua satu ya. Kan kami terasa daya nepangkeun baru dak gaul mana tepuk tanganna euy. Kenalan ya bang seorang kenalan ya. Kopi nan. Bro. Kopi dukdak. Kau pinjam hatimu untuk istrimu ya. Oke. Red, lanjut. Nah, kan kami terasa daya. Waktosna urang ngopi serius. Kan kami terasa daya. Duraban dari Sumberon di pedesaan anu dumuk terpangan di Lempur Matuh Banjar Karang Pamedangan. Nepangkeun Mr. Cool. Sanes cooler, cool margi. Sejuk upami ningali beliau. Kuleha. Sanes abdi nu nyarios mantenna. Nepangan salah sawios pupuhu di Diskominfo Bapak Haji Muksin. Assalamualaikum, sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes. Sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, si Mr. Cool mah santai kita teh bawaan teh adem. Kopi mana ya kopina? Kopina mana iya? Tah, pisik ti. Ah, tamu tadi undang. Undangannya adalah Vietnam Drip sekedap. Bisa disangka ngomongin kopi teh nginum kopi ya kopi. Saurna ieu salah sawios wujud kaparigelan warga masyarakat dina nggone ngembangkeun potensi desa. Janten ieu desa wisata kedua di Sukalaksana masa teh. Informasi nu katampi purba kumaha teh? Iya, jadi ieu teh mangrupikeun hiji wujud kaparigelan kepala desa. Kepala desa. Margi anjeunna bagaimana istilahnya mengangkat potensi, kemudian mengemas sehingga BUMDes sebagai badan usaha milik desa ini mohon janten disukai atau napi dipikaresep ku bersababaraha berbagai kalangan. Berarti ya di kelola kebun BUMDes ya, Pak? BUMDes. Desa Sukalaksana ya. Pak, dari sisi dinas Bapak, tangtos dengan ieu potensi kumaha Pak penguatan kanggo ya misalnya membantu promosikah atau kumaha Pak ya? Kapayuna? Kita nama mangrupikeun hiji galerinya. Galeri di dia oke bisa mungkin biasa dilengkapi ku berbagai informasi terkait dengan program pemerintah. Jadi usahana tiasa ngembang. Oke, misi dan visi pemerintah tiasa didugikeun ke masyarakat anu aya kunjung ka dieu. Pak, Kominfo atau pemerintah Kabupaten Garut menuju gencar menselaraskan dengan jargon Gacor, Garut Caang Internet sareng Garut Merdeka Internet. Insyaallah. Kumaha penguatan ini jaringan, Pak? Insyaallah ku dukungan Bapak Bupati parantos masihan rojongan kanggo memperkuat jaringan dugikeun ka desa-desa. Jadi insyaallah salah satu alternatif salah sawiosna desa ieu oge tiasa kembangkeun ngene jaringan putus ka desa tiasa dianggo ku berbagai alternatif ku sababaraha sababaraha potensi ya seperti ayeuna BUMDes. Biasa oge nya nganggo eta nya. Biasa di samping
engke tos aya penguatan jaringan biasa ngembangkeun deui konten supaya Masyarakat bisnis ya betul-betul bisnis yang ada sentuhan dari sisi teknologinya, teknologi. kemudian dari dari sisi pemasarannya. Oh, jadi dibantu, oke. Ya. Nah, kira-kira menurut Bapak, naon anu kedah dipoles di kawasan ieu supados langkung booming di masyarakat? Margi saurna pengunjung kahiji pandemi memang terbatas. Ya. Kedua memang ieu teu acan lami saperti teh. Janten masih kene hiji dualan sumping ka dieu teh. Kita kumaha penguatanna? Di dia priogi fasilitas. Fasilitas primadona ku anak muda mah ini kan wifi gratisnya. Wifi gratis. Jadi tiasa ngakses naonnya? Ya, internet juga difasilitasi supaya betah oke. Nah, di samping fasilitas jaringan anak di Pasihan, oke diperkenalkan ke aplikasi mungkin ya. Oh, berbasis aplikasi ya? Ya, nah aplikasi jualan online. Oh, Kemudian juga ya berbagai edukasi terutama dalam bidang digital biasa diperkenalkan ke masyarakat anu ngadede ieu patupatan. Sakedak ulah waka ka mana bade heula kopi. Ieu sebatna Kamojang Drip. Bismillahirrahmanirrahim. Kamojang Drip. Kahatur warga Ngopi Gumasep tong siri. Engke ka dieu. Pak Kadis, margi nuju ngawaos ngawangkong ngabas wartos ngadeudeul oge aya babasan Sunda paheut pasini janji. Nah, wayahna kedah dipedar. Paheut pasini janji. Tumali salon kondisi urang ayeuna kumaha kira-kira ngalalakeunana atanapi aya masukan, aya pamendak gitu, Pak. Jadi paheut teh sepakat. Komitmen. Komitmen. Jadi memang Pak Bupati mengajak semua elemen masyarakat Kabupaten Garut kanggo ngawangun ieu kabupaten teh ngagaduhan kapaheutan, ngagaduhan hiji komitmen. Upami pasini janji. Nah, jadi komitmen dibeungkeut ku hiji kesepakatan. Kesepakatan pikeun ngaronjatkeun, ngamajengkeun ngamumule Kabupaten Garut. Tah Kanca Mitra Sadaya kurang kumaha pinterna untuk kebanas Kabupaten Garut mah kuat ka jiga kacang ninggang kajang teh merele geuningan. Paheut pasina janji atos diulas tadi eta ngarupikeun salah satu prinsip nu cepeng ku pemerintah Kabupaten Garut. Di mana aya kahayang, di mana boga hutang pasti ditedonan. Matang janten warga masyarakat hiji nu kudu prayogi sabar. Margi masyarakat mah loba. Pemerintah mangan hiji nyamanya setuju teh Pak? Setuju pisan. Punten mantuan sakali mah sugan we kopi dipangmayarkeun. Insyaallah. Sakitu nu kami atur Kanca Mitra Sadaya, hapunten nu kasuhun pangampura nu kateda bilih aya basa kirang mermah, kirang tata, kirang titi, kirang duduga prayoga maklum jalmi teu luput teu lemat tina kalalepatan. Cak urang teu dihandelem sieum, urang tunda dihanjuang siang paranti dapat ninggalkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.